Ada nggak Damri nih? Duh, mau ke Gunung Malang nih. Biasanya nggak ada jam segini mah. Kalau nggak ada mau naik ojek gue ke Gunung Malang. Aduh, cuacanya agak enak nih. Mendukung. Lama bener Damri. Ada juga motor tuh yang lewat. Di Damri nggak ada lewat. Tuh, ada air susukan di ngalir. Indahnya. Takut ada yang nyulik sendirian. Tuh. Lama ya. Ada orang nyanyi siapa? Mau kemana, Mang? Mau ke Gunung Malang nih, nunggu Damri nih. Nunggu Damri? Ya. Atau wah si teh Saud. Oh, Dia malin jalurna. kirain teh ada ke sini. Emang ayak itu Damri ke Gunung Malang. Aduh, saya. Di ditu ditalang nungguan anak, di malin jalur Damri ieu mah. Oh, gitu ya. Jalur Delman ka dieu mah. Oh, Delman. Ngojek. Berapa ongkosnya ke Gunung Malang? 350. Mahal amat sih, Bang. Murah daripada Lempang, ripuh, jauh. Udahlah 100. Mau 100 mah. Waduh, kemahalan lah ya gitu mah 300 mah. Mau jadi ngojek nage 100 mah Lempang masa. Oh, jadinya berapa ke situ? 3,5 terus 50. 12 lah. Can kuateun tanyakan ka ditu mah pan jarauh Gunung Malang mah. 13. Orai di jalana orang 120 kena lah tuh. can manieun ya 3,5. Mahal tuh, ini 3,5 mah. Mahal tuh nya. Terus lah 345. 200 itulah. Mal ieu mah kajenting teu ngojek daripada dibayar sakitu mah. Duh, mang tulungan atuh urang ya naik balik ya. Lain mung nulungan sieun ka ditu teh euy. Moal aman anu mah aman. Encan ieu aduh ka ditu. Gunung Malang geunahan jalanna anu mah. Emang geunaheun. Heeh. Hot mic. Awena ditu teh gareulis euy. Babe soal awe mah dibarek urang rana arek mah. Sok sin mung balik teh aning. Sok betah. Atuh heueuh mentakan kudu rada mahal panjang modal saware. 200 atuh. Mung 200 mah. Baraha tuh anu bener baraha teh. Baraha. Kurang mahal teuing. 245 an maksudnya teh nu 45 na jang bensin, nu 100 jang dahar, nu 200 jang nyecep ka jahe. 2,5 lah. Can mahi kana hitungan euy kitu. Oh, mangga. Mang, ka mana? Jalan ka mana yuk? Hayangna ka mana sabodo teuing lah. Cicut. Heeh. Cicut. Ari yuk tadi tuh. Ya ka Parigi. Mohon. Tiga rek ngojek nyata itu ke Gunung Malang, Gunung Malang. Man mah ting sama ongkosna 200 cenah. Atuh emang kan jalana ieu. Geunahan aya mah hot mic. Leheung tanyakan bun AWP-na gareulis. Jadi sok sin hayang nganyang nya Lah atuh diantar hayu rek nganyang mah siap. Anu ongkos ulah eta teuing ulah tarik depannya eta nu 45 jang bensin. Kemana ieu? Nu 100 jang nyecep. Jang dahar urang nu 200 jang nyecep. Ya teh jalan ka mana ieu? Kumaha si awe hayangna ka mana ka ditu mah Lempang gae. Berisik heeh. Tanya. Kumaha rek moal kan tong diantepkeun kitu mah lah. Antepkeun. Kumaha atuh nya? Ieu mah dek. Kela ya duitna pan mang aduh bingung deh. Can aya KB sakitu mah. Ya tekan ojek jadi itu lah segala. Kurang di dia geus pangmurahna. Murah atuh lah ieu mah mahal teuing. Ieu mah. Tuh ka dieu euy. Mal.
Wah, sakitu mah. Hah? Ajenting naik ojek nu sajen we ah. Oh, gawe lah. Dek marek init we. Udah mahal teuing bingung sakitu mah. Init we dek mah. Gawe tuh lah. Gawe jeung nu itu tuh. Ojek aya. Aya. Murah itu mah. Menang 50.000 ge. Aduh, mahal teuing eta mah ripun Kang ojek teh. Bos mana teh. Angap urang ke sawah geura. Mang ojek, Mang. Mang, Tadi ojeknya itu sabaraha? 3,5. Ayo jeung dewek naik. Bara duit maksudnya. Wah, ajenting leumpang we ka sarwana ya mah. Pang ah.